suasana di imam menjadi suasana surgawi di mana orang teboga hutang. Beba, masalah, masya Allah, nginahna luar biasa. Kuari mah ditambah hutang teboga sekadar kendaraan aya imah sakimah alhamdulillah teu mewah ge tapi teger pemajikan sehat bisa hirup sauyunan kacai jadi saleuwi kadarat jadi suang salat nikmat luar biasa anak narurut isuk-isuk langsung salat duha Allahu akbar penting tadi salat tahajud subuh berjamaah. Duh, masya Allah beres ngopi bebeja ke pemajikanna ulah di teangannya kakarek namakeun Al-Quran. Masya Allah. Ieu mah dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati Fatimah. Tah hirup teh urang teh sederhana kos gitu tah. Sederhana tah. Ngaranna nikmat jasa masya Allah komo aing ningkat ditimbang na pikiran urang beratan kamana eta mah akur tah antara dunia jeung akhirat akur 50% komo lamun ditimbang na ku urang dunia urang di dunia teh geus teu kadeuleu dah barakal ditinggalkeun naik ku ari ka akhirat jadi naik ke 60% beratan ka akhirat teh urang waduh tah geus lain deui nges lain deh naik deh 70%. Masya Allah beki indah kasih eta teh indah urang teh nikmat ngeunaheun kadeleuna ngeunaheun masalah jasa sebagus teu nganggap ka dunia teh sapentingna bae dunia sakadar jang dahar jang nginum sakadar kendaraan sapentingna bae hatena mah geus berat ka alam itu bakal nikmat urang ngobrol jeung nyana ngeunaheun orang ngobrol gini, memang kalau kamu mana hantu lah, lek daun atau jam. Nah nikmati nu aya ge jasa namal bagi saya syukuran ka Gusti Allah. Kena. Aya teh, wah imut cenah ieu dagang ti jurug susuk-susuk ge kieu bae ja ieu. Tita kusaha. Ngomongna ge geus lain deui atuh geus eureunna maning ibadah we. Kieu. Ibadah itu teh dahar mah. Sejagenna tuh jadi nu aya ge mun di dahar jeung mal beak sejagenna. Lah, akur emang ngobrol jeung sia. Itu sabodo sejagenna teh. Tinggalkeun tah. Geus tenang sorangan. Nyeunah. Ribet malah aya jelema teh ribet. Kalkulasikeun baheula urut dagang, ieu kuari umur aing geus mendekati 60 tahun. Toko geus boga, mobil geus ala kadarna aya. Lah aing geus eureunnan bae usaha paling deuk ka Allah bae. Nu aya ku aing disumbang-sumbangkeun pake masjid, pake majelis taklim, pake pondok pesantren. Eta mah geus mantep jasa geus. Masyaallah. Cek Gusti Allah ada poe ieu. Ieu na poe ieu teh poe kiamat, yaumul yanfa'u shadiqina sidquhum. Poean manfaat benerna jelema nu balenger kabeh. Poean anu bahaya benerna nu buarohong kabeh. Di mana bohongna benar? Titah ibadah ke Allah endahan ibadah ke anjeun isa salah berarti bener salah nasihat teh siksa kuai atuh geus teu bisa daya teu bisa upaya cek Gusti Allah anjeun salamet isa lantaran sesuai jeung parentahan kaula salamet anjeun mah isa tapi masyarakat anjeun nu mah hiwa ti anjeun ngahaki ka anjeun kita ngaibadahan ka aing ku sia isa ku anjeun isa tapi ternyata ibadahna ka sia pan sia mah makhluk aing pan sia mah hamba aing rasul aing ku sadumeh dibere mukjizat leuwih ti batur endahan di pangeranan bener bohongna si eta teh siksa ku aing deuleu tuh neraka geus ngagebrak neraka naon eta ngagebrak aya hurung teh apa macem-macem di Sunda mah aya hurung ruhak aya hurung ngalentit tah eta ngalentit ya damar dileutikeun ngalentit ngaranna ngentit ngalentit tah eta leutik tah mantap nu leutik-leutik mah bangsa tititan lah pokona mah tuh kabeladeuna tuh gede hurung aya ngaguebrah luar biasa. Tamang geus pohar aja saya ngagembrah ngaranna.
neraka geus gebrahurung luar biasa di dulu di handap walah eta nu ngaran ruhak pohara jasa di jero ruhak teh kadeuleu aya oray tina seuneu lelempangan aya kala dibuat tina seuneu lelempangan lain kala seperti di kurang kuari kala naga dijieun tina seuneu geus calangap bae aya buaya aya berbagai hewan-hewan anu guala aya oray nu hese nyaritakeunana oray sujaul akra dibuat tina seuneu sarua wae pemandangan anu luar biasa sieuna ya jak Gusti Allah manfaat bagi jelema nu bener bakal dibere surga lahum jannatun tajri min tahtihal anhar tuh surga wah geus kadeuleu bidadari geus kieu bae cep sini cep aduh ieu curugna nu bentik teh ka dieu gegeraan wahai ahli tahajud ka dieu gegeraan wahai ahli duha ka dieu gegeraan wahai ahli-ahli jelema anu sok zakat anu sok jariah ka masjid pondok pesantren majelis talim hayu ka dieu anu sok ngaji nu ngajina nu henteu nundutan teh ka dieu ya kan geus indah jasa lulu ka ditu mencrong pemandangan nu indah lulu ka kenca seudeu ngagebrah berbagai pemandangan nu pikasieun nyata di dinya lulu ka belah ditu luar biasa indahna urang di dieu di tengah-tengah nah nu bener-benerna surga nu bener bohongna neraka teu mah bagi jelema nu bener radhiyallahu anhu wa radu'an di surgana teh sabaraha poe ieu teh saminggu sabulan sataun 10 tahun 100 tahun tidak ada jangka di surga menikmati kenikmatan nu hakiki khalidina fiha abada saneng-neng di surga masyaallah di dunia orang hirup ngan 50-60 tahun dipaksakan sholat puasa ibadah ka Gusti Allah Allah nu nyieun langit bumi nu nitah ngaibadahan nu nitah diibadahan ku anjeunna urang teh teu mamrih hujan teu mamrih panas teu mamrih sugih teu mamrih keur susah teu mamrih keur sehat teu mamrih keur gering lah jamual kebal ieu aing madek ibadah bae ka Gusti Allah bakal dibalas ku surga nu tajri min tahtihal anhar teu kudu dicaritakeun jerona di jero eta teh urang khalidina fiha abada di dunia mah jadi presiden SBY paling ge sababaraha saat deui kamari ieu terpilih Pak Ismet Iskandar kuari geus di penghujung tinggal salengkaheun deui gubernur sanajan kukumaha ge hasil jerih payah nyogok dan lain sebagainya paling 2 periode dan lain sebagainya nu nyata bae Soeharto anu sekian puluh tahun nyana menduduki RI 1 Japae komo Gus Dur manyasakeun jasa paeh keneh sarua bae kabeh ge maranaot jadi raja di dunia kumaha aing bae batur los tangkepan aing mah ulah pan aing maraja bisa bae di dunia mah hukum buatan manusia ieu sabodo penting ge tanggung jawab di akhirat nu jelas jadi rajana sakedeung jadi raja kuari mah kula mah sekup terkecil naon sia jadi raja naon RT lain raja ku RT mah tetep raja isin aing mah ngadenge raja ke RT mah tetep bae rajanya na yayana naon malapor ke RT raja terkecil RT masyarakat lagi ngan ge 2,5 naik lurah raja aya waktuna kuari nyana duit keur loba jabatan keur aya kabeh rarasaan teh asa nu aing wilayah teh asa nu aing siap dek dahar kumaha aing dek mabok kumaha aing dek awe kumaha aing segae mangga bae tama urusan dirina engke tanggung jawab di hareupeun Allah tapi aya waktuna camat aya waktuna bupati aya waktuna kabeh aya waktuna tawan teh pakota patula patali jeung jabatan aing mah janu sugih ieu dek kumaha aing bae isuk aing dahar di Inggris sore di Paris sabaraha sia isuk-isuk aing dahar di Singaparna isuk di Singapura los kumaha sia bae tah mah
pohang ka Allah aing mah pokona awewe neuk nu mana bae dibeli ku aing lah jaloba jasa di hotel tim miti nu putih jasa ka nu hideung jasa los aing mah ngarasakeun nu putih saat jasa cenah urang Cina los urang Belanda beureum tah lain putih los aing nu hideung jasa cenah aing urang negro sugan dalit los kumaha sia bae aing nu jangkung cenah India ieu mah los Pakistan los aya urang Arab cenah ieu mah atuh los aya urang Turki nu gede jasa sing ade bae tinggal kopeah mah bae di luhur beuteung ka mana jelema eueuh nyaba tah ieu di dunia mah aya waktuna tapi di akhirat masyaallah ku ibadah hanya 10 20 50 tahun tanpa mamli urang teh keur boga duit tah lah aing mah jang akhirat jang teh bakal paeh salat terus bae sabisa-bisa aing we husuna sakieu Allah mau ningali aing lain teh hayang husu jangan sakieu tapi nu jelas mah aing mah nurut ya ka Allah pangeran teh Allah aing mah lain Isa lain Maryam lain roti lain kayu lain si Gotama geus pokona mah aing mah lain pokona mah Allah hiji salagi aing bisa aing ngaji aing salat aing puasa aing zakat harta aing tah dibikeunan ku aing aing mah deuk balik ieu ka ditu dek balik diheula-heulakeun ku urang salat puasa zakat harta datang ka ditu tah nu baheula diheula-heulakeun ku anjeun teh tah salat anjeun jore amat salat ieu atuh pugu pagawean saha emang sok khusuk tilok-tilokna mah aju atuh hayang nu bagus bae ieu salat nu jore teh kos kieu tadi bentukeun buntutan Aduh, kira-kira embe mun aya buntutan, amun aya buntutan bagus teh jore, salat sia mah leuwih jore tibatan embe. Nu ieu mah nu saurang ngobrol, sia unaonan, buntut mah ngahuluan. Ngarobrol tah nu teh harusu teh. Nu teh harusu teh pan salat teh kieu lamun mulus, salat urang zuhur 4 rakaat mulus, jadilah binatang embe misalna mulus. Lamun rakaat kahiji husu, rakaat kadua henteu eueuh huluan. Rakaat katilu teu husu eueuh buntutan. Rakaat kaopat teh husu eueuh sukuan. Naonan doang atuh. Wallahu a'lam geus kitu bae tah geus pokona. Azana mah rombongan uhuluan kabeh. Nyala ngarobrol ke di akhirat. Aisyah aing buntutan, aing uhuluan. Nu sia, nu aing sukuan bugu. Geus ngarobrol bae kitu. Aing mah aya ceulina hiji ceuk kitu. Kari tu ngarobrol kabeh tah. Disesuaikeun jeung husu jeung henteu isin urang ja salat urang dikitu-kitu Gusti malah abdi mah jeung kabehan aya di dieu sanajan teh husu ge bentukeun nu bagus bae Gusti lah lantaran atuh jah husu mah hese jasa iwati wali jeung solihin anu bisa husu mah ge tanyakeun besi adi pengkolan solihin di sorga urang menikmati lain satahun 2 tahun lain saperiode 2 periode lain puluh ratus tahun tapi dijelaskan khalidina fiha abada begitu orang ngampak di ditu tah ieu cek malaikat harta anjeun nu diheula-heulakeun baheula teh kaduhung amat baheula padahal mah boga 5 miliar mah tapi geuningan 100-200 juta nu di ka masjid jeung teh nyaho kieu mah dijualan baheula sawah teh pake ngabangun masjid malaikat tuh loba ngomong penghayal temengaran keur ieu emang teh nyampaikeun kiai nyampaikeun aju ngadenge rada nundutan pas bab eta tah emang nusugi mah kitu nusugi mah asal bab zakat teh ngarokok bab jariah ngarokok nusugi mah kitu mun nu susah mah tah bagus jasa tah sebab nu susah mah yang dibere pan nusugina teh daek mere ceuk nanya kan nusugi tadi ngaji kadenge belba naon belba zakat ieu aing keur ngarokok teu gadenge api lain bae tah engke mah lain kitu di akhirat mah kaduhung jasa aing kadanan ngajualan sawah ngajualan huma atuh nu aya ge duit aya jauh kieu mah tuh dibandingkeun jeung itu batur aing tuh anu ngajaria ke masjid ke pondok pesantren luar biasa aing nyaho kitu mah padahal mah aing geus sabanding jeung nyana engke mah ngaromong kitu Naila khalidina fiha abad radhiyallahu anhum Gusti Allah ridhoeun ka jelema nu balener dengan taat nurut ka Gusti Allah wa raduan
atuh ridhoun jelema nu balener ge ka Gusti Allah dengan diberi ganjaran ialah surga nu sakitu poharana penuh dengan kenikmatan anu hakiki zalika al-fawzul azim kebahagiaan anu pohara gedena wala yanfa'ul kadzibina fid dunya teu mangpaat nu barohong kabeh di dunya nu mangeranan lain ka Allah berarti gedebul gede bohong sidguhum bener nanyana fihi dina poe eta begitu di sidang leuleuh neraka jelas-jelasan kabeh ngacung Gusti abdi percaya bahwa pangeran teh Gusti raung kabeh isa teh orang lain pangeran Gusti abdi percaya eueuh mangpaatna percaya jaga di akhirat mah lantaran geus teu neraka nyana deuk di nerakakeun ka kana percaya geus deuk dihujurkeun ka neraka nyana ngaracung abdi percaya pangeran teh Gusti Isa mah lain pangeran Maryam lain pangeran Uzair lain pangeran cak malaikat lain usi matu kuari mah baheula tetep abdi iman kuari mah teu mangpaat imanna para Kristiani para Kristen Katolik para Protestan, Konghucu, Buddha, Hindu, Yahudi dan berbagai agama-agama kafir nu tadina teu mangeranan ka Allah percayanya na pangeran teh Allah ketika neuleuh siksaan la yanfa'u eueuh manfaat sama sekali kal kufar seperti para kafir-kafir lama yu'minuna inda ru'yatil azab ketika nareuleuh kana siksaan nyana didinya kakarak iman eueuh mangpaat napan urang mah kuari ka sorga can neuleuh baron neuleuh ngambeugeun teu ka neraka encan neuleuh urang mah encan ngambeugeun teu tapi pan urang mah percaya kana ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu kabarengan urang jeung Kangjeng Nabi dilanjutkan ku para sahabat dilanjutkan ku tabiin atbat tabiin kuari datang ka umur sakieu urang tahun sakieu kiai-kiai nyaritakeun aya sorga aya neraka lamun lain hidayah ti Gusti Allah deuk percaya kumaha jagaib Allah na maha gaib dadamelanana sorga jeung neraka gaib di jero kuburan bakal aya naimul qabri azabul qabri jagaib tapi kunaon tuh urang percaya nang saya tak percaya nang nu bogaana Allah subhanahu wa ta'ala diberi percaya sote lantaran urang deuk disalametkeun deuk dijadikeun penghuni sorga sakitu bae urang iman ka Allah percaya maha goib Allah mah lain di luhur lain di hadap lain di kaler lain di kidul lain di wetan lain di tengah Allah mah teu di mana-mana tapi aya tidak di mana-mana tapi ada di mana-mana tamah iya Gusti Allah tak kos kitu tah urang percaya eta nu mere kepercayaan ka jero hate urang Allah lain nang urang nu mantak Gusti abdi nang Gusti percayana abdi ka Gusti ge lain nang abdi nang Gusti nuhun Gusti abdi dibere percaya ku Gusti tetepkeun kepercayaan abdi ka Gusti ulah dicoplokeun jeung ulah dicabut Gusti alhamdulillah abdi percaya jasa pangeran teh Gusti nu mun percaya ka Gusti pan Gusti janji bakal dijadikan penghuni surga abdi geus indah jasa kuari di dunia ge geus asa di sorga bae masyaallah dibere coba sia ku aing sugih Gusti sanajan abdi sugih tetep abdi mah mangeranan teh ka Gusti bae sugih jasa sia ku aing tetep abdi mah mangeranan teh ka Gusti bae disusahkeun sia ku aing abdi mah deuk ka Gusti bae disusahkeun ge disusahkeun jasa deuk ka Gusti bae abdi mah tuh siu ka Gunung Kawi sia teu hayang abdi mah ka Gunung Kawi mah daripada ka Gunung Kawi mending ka Gunung Sembung isiana naon teu deuk ka Gusti bae abdi mah deuk ka Gusti bae dibere sehat sia kuari ka Gusti abdi mah dimuriangkeun sia kuari ka Gusti abdi mah heuh atuh kitu mah pohara jasa tah nu mantak urang dibere sugih keur dicoba ku Allah kaing teh sia kaing teh disusahkeun kaing teh ayo disehatkeun kaing teh sia kaing teh disusahkan kaing teh ternyata geus berbagai cobaan ti Gusti susah sehat gering sugih dan lain sebagainya tetep kaing anjeun hamba aing anu sejati aduh ku aing dibere sugih sia tetep sujud ka aing dibere susah sujud sia ka aing dibere sehat sujud sia ka aing dibere susah sujud sia ka aing ngan bedana saeutik keur susah sia tilok kurang penting lantaran sia demo ka aing cendak sia teh cenah pangeran kieu-kieu teh aing
geus dihampurlah lah ngomong sakitu mah ku aing sia. Penting mah ngaranna gaing tah. Iya. Mata kurang sing istiqomah sing hade ulah goyang, situasi kumaha bae, kondisi kumaha bae. Geus kuari mah maning rada dibersihan moal kebal deui, urang bakal balik ka ditu. Ulah dirocet-rocet awak kurang ku 10 20 lah kos karya itu tah. Bangsa sogokan kajen batur mah anu teu sieun ka akhirat, urang mah deuleu akhirat. Engke aing hanas bakal ka sorga tapi kudu melalui neraka heula jejedis najis aing mah. Ja duit aya ieu jang dahar. Tak ulah kabita. Nges ngocoprak bae ge waya aya mah dicokot bae. Asa jasa heran ge. Kiaina ge kitu sarua bae, ngarep-ngarep malah mah kiaina. Panghina-hina na jelema anu mengadahkan tangan. Termasuk nu nyieun proposal. Etalah pang a'zamun nadzulan. Pang gede-gedena manusia hinana adalah jelema anu osok daek mengadahkan tangan menta termasuk nyin proposal kiai nu sok nyin proposal menta sumbangan ka pemerintah terhina di dunia cak Kangjeng Nabi lain cakula deuleu hadisna jelema nu sok punta penta baik menta langsung maupun make proposal keukeuh mentana panghinana manusia mun nyaho haya jelema panghina-hinana jelema eta digunakeun kumaha eta ilmuna waktu di dunia nyampe kenana saat mana jeung kumaha rakyat mah tepati sabaraha di BAP na jaga di yaumul kiamat tapi nu berstatus ustad kiai iyalah lantaran nyana sebagai warasatul anbiya sebagai penerus para nabi maka ditanya engke kiai diberi ilmu sia ku aing andai kata sia ku aing teu diberi ilmu bodoh sia lantaran ku aing dititipan ilmu pinter sia dijuluki sia sebagai warasatul anbiya diomong ku jelema mama dibejakeun di naon disebut ku jelema sia teh abuya ku batur di kiai-kiai sia teh di ustad-ustad sampai di mana sia nyampekeun amanatna jeung kumaha niat pagawean jeung tingkah sia ngeri urang mun inget kadinya Gusti Allah nu agung bakal ditanya ke urang teh bagaimana ilmu sia abdi pake ngabagahan ngaji berapa tahun oh aya catetanna di malaikat ngomong siap ayo asana mah abi dakwah kemarin aya 30 tahun mah ka mana bae keliling mimiti di daerah abdi bae aju melebar ka Serang ka Pandeglang Karangkas ka gunung ka ditu terus bae sia daek tugas abdi lantaran abdi ngarasa kewajiban bener sia kituna nyaho niat sia kumaha niat anu nyaho ye niat mah jawab dia doang sorangan jero hati jasana niat nama ku lempeng teh naon lempengna nyampaikeun amanat jeung naon deui ampur yang beli mobil ongkoh aduh izin jasa gitu orang kalau masuk merenung begitu izin ya waduh aing kaisinan sana ya aing kaisinan ya ajun mantak embung kita di ondang teh si izin aing kayak aduh di kiai ku batur wah bahaya naon deui coba sia agaan ngaji deui abdi make kitab aya make aya henteu naon deui pernah kampanye naon Golkar aduh iya bahaya guys ya sia ngahayu-hayu Golkar teh ieu sia ngahayu-hayu nagara ban nyawa sia bahwa di Golkar teh rusak jasa nyawan teh sia nah abdi neuk api-api teh nyawa bae tolol sia tah iya urang lamun di sidang gos kitu
siapa lain kudu kikituanan jak malaikat nyampaikan rukun salat bae rukun wudu puasa zakat haji tugas sia geus sia mah kelola eta bae abdi teh bagian daripada negara abdi cicing di negara Indonesia ajo atuh abdi peduli ajo abdi kampanye di Golkar di dinya maksud sia bener dek kaluhurkeun negara isi nabi ngomongna ayo pernah diberi motor abdi teh jadi berat asana naon deui jangjina mendek mobil henteu mobil nama sial tak Golkar ya na dirinya kene geus kanan Golkar Masya Allah orang teh bakal kos kitu izin biasa di luar tugas-tugas orang siga peduli padahal mah horenganan aya di balik kepedulian orang muatan-muatan nafsu iya nu bakal dibongkar nu bakal diebrehkeun ke segede atom segede sieur bakal dibukakeun niatan-niatan urang komo pagawean nu jelas mah izin jasa ke urang ya Allah ya Rabbi Gusti wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah bagus jeung goreng ditembongkeun bakal kan niat-niat urang bakal dibukakeun ke tah mantep gahajuna masararieun inggis jasa iya efek terus ngefek ka para kiai mantep ulama baheula makin jadi kiai makin api makin sieun ka Allah ya akhir zaman ayeuna makin gede melebar makin popoharaan asa aing asa maneh mungpang mengpeng lain di negara bae aya bahasa aji mungpun horeng kiai ge keur mejana kapake ulah dingkekeun deui mere motor mere mobil mere naon bae ayo geus kadiekeun bae ai kudu nama beki nyana jadi kiai beki sieun ka Allah sieun si salah rempan geus terus ijtihad geus bal eureun-eureun macaan kitab bae kiai mah kesempatan maca koran eueuh mentak ulama eta didongengan ku almarhum abah kula deuleu tuh Ki Hairun mah unggal meja aya kitab diuk di hareup aya kitab celek muka kitab diuk di tengah aya kitab celek muka kitab diuk di dapur bari dahar celek aya kitab geus sadia-sadiakeun kitab teh ai kuari mah diuk di hareup majalah diuk di tengah koran diuk di dapur we jelema waduh bugil ieu masyaallah nah ieu mah para rasul kabeneran urang keur mejeuna ngadongengkeun Kangjeng Nabi Isa alaihis Isa abdi Gusti anta qulta apakah anjeun pernah nyarita terhadap umat anjeun bahwa anjeun teh sebagai pangeran ibu anjeun ngaku sebagai pangeran nita ka umat anjeun ani ibudullaha ani budu kitu li wa umi pernah ente Gusti ma qultu lahum illa ma amartani bihi an yabudullaha rabbi wa rabbukum wa rabbakum wa kunta alaihim syahida ja abdi mah teu pernah ngucapkeun naon kecuali nu diparentah ku Gusti ngutus abdi sebagai rasul abdi nitahan ka umat abdi supaya ubudullah acak abdi ibadah maraneh ulah salah ka Gusti Allah teh Rabbi wa Rabbakum tapi geuning umat kaula mangeranan ka kaula ku sademeh kula dibere mukjizat ku Gusti anu luar biasa nyanggakeun sadaya-daya abdi mah geus caritakeun ka umat abdi ngajak ka umat abdi lurus abdi mah taya mah Gusti mah uning nganyaksian kanaon bae nu dilaksanakeun ku abdi nyanggakeun sadaya-daya cenah abdi ayeuna mah kulantaran umat abdi teh ayeuna ngamangeranan ka abdi intu azibhum ku Gusti bade disiksa eta umat teh
atuh painahum ibaduk tamaja hamba Gusti nyanggakeun ka Gusti Gusti nu gaduh Gusti nu jari-jaraja Gusti nu pulah-pulah kieu-kieu ge la tiradu alaika moal aya nu ngalawanan ka Gusti nyanggakeun sadaya-daya acenah kulantaran manehanana teh dek dihampura ku Gusti wa intagfir lahum Gusti rek ngahampura atuh painaka antal aziz ja Gusti mah maha hampura maha gagah sakumaha lobana kasalahan ge sakolong langit sapinuh dunia iku Gusti rek dihampura matu ja Gusti boga kewenangan manggakeun sadaya-daya Gusti mapan al hakim nu maha bijaksana nyanggakeun ngan abdi mah ulah kaciwit ka bawa daging abdi mah ulah disakompet daunkeun jeung masyarakat abdi lantaran abdi manita teh sesuai jeung parentah Gusti Gusti mah uning mangga nyanggakeun nu mantek cek Gusti Allah galallah cek Gusti Allah gas Isa dipanggil sote supaya masyarakat anjeun supaya umat anjeun nyahoeun bahwa nyana gedebul buat bohong nyana ngomong bahwa anjeun teh nitahan sebagai pangeran bukti nyata anjeun pan henteu nyana ngomong bahwa Bunda Maria sebagai pangeran nitahan nyembah ka Maria bukti aja kenakan dege ku umat anjeun teh bahwa anjeun teh teu pernah ngajakan nyembah ka anjeun sumuhun Gusti tah dek dijelaskeun ku ari cek Gusti Allah nu baheula sombong nu baheula sok ngangeranan ka aing secara tunggal endahan dibareng-barengkeun jeung anjeun jeung emak anjeun naon aing dibarengkeun kitu teh hayang aing cek Gusti Allah baheula sombong sok alerginya lamun neuleuh masjid jana badeuk nyeunan gereja bae kuari deuleukeun kuari aing pangeran secara mutlak hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum poe ieu poe kiamat poean manfaat kanu balalener kabeneranana anjeun bener bakal tembong kamangfaatan kebeneran anjeun masyarakat anjeun ge bener sarua bae alhamdulillah cakabehan teh alhamdulillah anjeun bener Isa masyarakat anjeun ge bener umat anjeun ge bener oh nu di Sumarekon geus rancung sia bener aing ge mantap cek ge mantep wow geus senyum-senyumnya urang dibenerkeun ku pangeran mantep kan di BSD geus sareuri bae kabeh tercengang dengekeun cek Gusti Allah anjeun Isa bener bahwa anjeun nyampaikeun tugas anjeun sebagai rasul ngajakan ibadah ka kaula teu macem-macem teu pernah anjeun ditahan ibadah ka anjeun jeung ka ma anjeun alhamdulillah masyarakat anjeun ge bener oh surak nu di BSD surak nu di Sumarekon di Itali Roma wah surak ore tapi bener ge bener bohong na langsung tararungkul hak bener kabeh ngan anjeun Isa bener-benerna nyata berarti masyarakat anjeun ge bener kan bener bohong nah aju anu bener-bener nu nyata dek dikamanakeun cek Kangjeng Nabi Isa lahum jannatun tajri min tahtihal anhar nu balalener malain anjeun bae umat-umat anjeun nu balalener nu mangeranan ka kaula termasuk para rasul, para nabi, para wali bakal diberena ieu adalah kamangfaatan mangfaatna bakal dibere surga lamun nyaritakeun surga cukup dina Al-Qur'an mah tajri min tahtihal anhar handapeun gedong-gedong handapeun tangkal kayu aya cai sing korolok sing kolocor caina engke di akhirat pateu kudu make wafin
ente kudu make paralon ke ngolocor sorangan heran ke bakalna di kamar urang caila lempangan sesuai jeung kahayang urang cenah hayangna gede-gede cenah hayangna letik-letik teu kudu make paralon teu kudu make nanaon datang sorangan dipanggil ke urang mung mengkol deui sakumaha angin we gitu cai teh sing kolocor tah tihal anhar dihandapeunana di luhuranana di mana bae membuat indah suasana. Angin-angin limbah di itu mah bararau bentek itu lain sorga teh mah kos kitu sugan angin teu sejuk teh aya pokona sareungit kitu di sorga mah ieu cukup bae tajri mintah tihal anhar lantaran sumber kaindahan teh tina cai nu mantap kurang gesok nyieun kokorolokan di imah teh osok nyieun cai mancur di imah teh sekelilingna dijieun kadang di jero imah dijieun patamanan supaya jadi sorga padahal mah ai boga hutang mah tetep bae ngolocor tinggal ngolocor hareudang mah hareudang bae hareudang teu cupar atuh kunaon cai ngolocor ai hutang mah tetep bae komo urang keur diudag-udag polisi mah cai ngolocor tinggal ngolocor handapna lauk neuleuh hansip pajar tentara bae pajar polisi bae puguh hansip keur baris pajar dek nyangkep nyana tah moal tenang hirup teh tenang soteh di mana-mana urangna teu boga masalah urangna sehat sakadar duit boga imah mun hujan teu bocor mun panas teu kapanasan pamajikan luis bae anak nu batuk-batuk acan neuleuh ka gigir aya sakupi belah dia aya apaan saletik-letik ge lah masalah ayo urang teh naon di sisi imah diayakeun taman-taman dan lain sebagainya Masya Allah boro-boro kopi make gula teu make gula ge amis kopi teh serudut cek pemajikanna ngeunaan teh Kak woi luar biasa cek teh kurang gula Kak entuh cak pemajikan edan tanaon salah ge aing jate digulaan ku aing tapi suasana ngeunah tapi coba orang boga hutang begitu hujan gede letik boro gede letik ngecelakan unggal kamar aya pamajikan bengek anak bararatu kabeh motor Bugatti lu dicokot kabeh ku showroom aduh kehujanan kayu mau bisa masak neuleuh kapang beasan beasa eueuh isuk-isuk udang teu mandi cileuh sagede poleca diadukeun kopi ku pamajikan ngeunah waduh gulana dan lain sebagainya disodorkeun tanya Kak sedang eta gulana pahit kopi meureun gimana jak kopi Kak kapal api ieu Kak kapal perang ngomongin kapal api geus pamajikan ulah ngadeukeutan kudu surti wah ieu salaki lain deui ieu ulah ngadeukeutan ieu mah asal jungas-jengos kieu bae pasti boga nu anyar ieu kajen kumaha ge ieu eta teh suasana di imah menjadi suasana surgawi di mana urang teu boga hutang eueuh beban masalah Masya Allah ngeunahna luar biasa kuari mah ditambah hutang teu boga sakadar kendaraan aya imah sakieu mah alhamdulillah teu mewah ge tapi teger pamajikan sehat bisa hirup sauyunan kacai jadi saleuwi kadarat jadi suang salat nikmat luar biasa anak narurut isuk-isuk langsung sholat duha Allahu Akbar penting tadi sholat tahajud subuh berjamaah duh Masya Allah beres ngopi bebeja ke pemajikanna ulah di teangannya kakarek namakeun Al-Quran Masya Allah ieu mah dunia akhirat Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati Fatimah hirup teh urang teh sederhana kos gitu teh sederhana teh ngaranna nikmat jasa Masya Allah komo ai ningkat ditimbang na pikiran urang beratan ka mana eta mah akur tah antara dunia jeung akhirat akur 50%
kok lamun ditimbang ku orang dunia orang di dunia teh geus teka deuleu dah bakal ditinggal tuh naik wari ka akhirat jadi naik ke 60% beratan ka akhirat hate urang waduh tahu geus lain deui naik deui 70% masyaallah beuki indah kasih eta teh indah urang teh nikmat ngeunaheun ka deuleuna ngeunaheun masalah jasa sebagai tenganggap ka dunia teh sapentingna bae dunia sakadar jang dahar jang nginum sakadar kendaraan sapentingna bae hatena mah geus berat ka alam itu beuh bakal nikmat urang ngobrol jeung nyana ngeunaheun urang ngobrol geuna ieu mamang teu kamu mah hanteu lah rek daon atuh jam nah nikmati nu aya ge jasa na moal bae geus sasyukuran ka Gusti Allah geuna aya teh wah macam ni dagang tidur susuk-susuk jadi kieu bae aja ieu. Kita kusaha. Ngomongna ge geus lain deui atuh geus eureunna mending ibadah we. Kieu. Ibadah itu teh dahar mah. Sajageuna atuh jadi nu aya ge mun di dahar jeung moal beak sajageuna. Lah, akur emang ngobrol jeung sia. Itu sabodo sajageuna teh. Tinggalkeun tah. Geus tenang sorana. Cenah ribet malah maya jelema teh ribet kalkulasikeun baheula urut dagang ieu kuari umur aing geus mendekati 60 tahun toko geus boga mobil geus ala kadarna aya lah aing geus eureunnan bae usaha paling deuk ka Allah bae nu aya ku aing disumbang-sumbangkeun pake masjid pake majelis taklim pake pondok pesantren itu mah geus mantep jasanya masyaallah babanyikanana isuk-isuk ka bangunna cerah amat alhamdulillah nyakanya lah kula mah kieu bae cak pamajikan harta loba aju kula geus kolot muriangan we sede kawin deui mah masalahna ini yang aku tunggu asana neangan sabanten moal aya boro-boro nu sehat nu gering ge amanat ulah dicandung kulanya padahal geus teu bisa diheesan gering tetep bae salaki teh diparak milu gering aturan mah panjana kuduna mah aduh aing gering geus teu bisa dimangpaatkeun ku salaki lah tuh ulah gering kabehan salaki mah kena kawin deui ridho aing eta kan hebat ieu mah lain angkara megala ulah nyandungnya kuku geus 5 bulan teh sare jeung pamajikan da kumaha coba aju kabehan ngaromong ulah nyandung kayaknya beuki gering atuh beuki gering kabehan cak salakina geus urang gering berjamaah tak eta tadi dituduh-tuduhkeun kitu ge teh cak pamajikan teu kadenge teh ngaji nu eta mah tetep teu kadenge mun nyanang ke ngobrol tadi kadenge sia ngaji naonnya tadi surahan kiai teh tafsir henteu kula teu kadenge sial tetap jada kajian teuing kuat tengah denge direkam ja aya betak tak denge gentak teu kaburu ke kula ka dapur heula teu daekeun ngadengekeun nu eta teu daekeun datang ka di Arab cak salakina irah ieu keuna ngadengekeun salakina dibandingkeun HP-na beusi disetel tanyakeun ku saya HP ka mana ku budak beureum ngaju dibanting teu beubeuk buku nyana eta kumbung-bumbungna ngadenge ieu ngaji ka mana ieu ngaji cek Gusti Allah ada poe ieu ieu na poe ieu teh poe kiamat yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum poean manfaat benerna jelema nu balenger kabeh poean anu bahaya benerna nu bohong kabeh di mana bohongna benar titah ibadah ke Allah endahan ibadah ka anjeun isa salah berarti bener salah na si eta teh siksa ku aing atuh geus teu bisa daya teu bisa upaya cek Gusti Allah anjeun salamet isa lantaran sesuai jeung parentahan kaula salamet anjeun mah isa tapi masyarakat anjeun nu mah hiwa ti anjeun ngahaki ka anjeun kita ngaibadahan ka aing ku sia isa ku anjeun isa tapi ternyata ibadahna ka sia pan sia mah makhluk aing pan sia mah hamba aing rasul aing ku sadumeh dibere mukjizat leuwih ti batur endahan di pangeranan bener bohong na si eta teh siksa ku aing deuleuh tuh neraka
geus ngagebrak neraka. Naon eta ngagebrak? Aya hurung teh apa macem-macem di Sunda mah, aya hurung ruhak, aya hurung ngalentit. Ngalentit tah. Tah eta ngalentit ya damar dileutikeun ngalentit ngaranna. Ngentit ngalentit tah eta leutik tah. Mantap nu leutik-leutik mah bangsa tititan lah pokona mah. Tuh, kabeladeuna tuh gede hurung, aya ngagebrak luar biasa. Tamang geus pohara aja ngagebrak ngaranna. Neraka geus ngagebrak hurung luar biasa. Di deuleu di handap walah eta nu ngaran ruhak pohara jasa. Di jero ruhak teh ka deuleu aya oray tina seuneu lelempangan. Aya kala dibuat tina seuneu lelempangan, lain kala seperti di kurang kuari, kala naga dijieun tina seuneu. Geus calangap bae aya buaya. Aya berbagai hewan-hewan anu guala, aya oray nu hese nyaritakeunana, oray sujaul akra dibuat tina seuneu sarua bae. Pemandangan anu luar biasa sieuna. Tah, cek Gusti Allah manfaat bagi jelema nu bener, bakal dibere surga. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Tuh surga. Wah, geus kadeuleu bidadari geus kieu bae. Cep, sini cep. Aduh, iya curug nanu bentik teh ka dieu gegeraan wahai ahli tahajud, ka dieu gegeraan wahai ahli duha, ka dieu gegeraan wahai ahli-ahli jelema anu sok zakat, anu sok jariah ka masjid, pondok pesantren, majelis talim. Hayu ka dieu anu sok ngaji, nu ngaji anu henteu nundutan teh ka dieu. Ya kan. Indah jasa. Nulu ka ditu mencrong. Pemandangan nu indah. Nulu ka kenca seudeu ngagebrak. Berbagai pemandangan nu pikasieun nyata di dinya. Nulu ka belah ditu. Luar biasa indahna. Urang di dieu di tengah-tengah. Nah, nu bener-benerna surga, nu bener bohongna neraka. Teu mah bagi jelema nu bener radhiyallahu anhu wa radu'an. Di surgana teh sabaraha poe ieu teh? Saminggu, sabulan, satahun, 10 tahun, 100 tahun, tidak ada jangka. Di surga menikmati kenikmatan nu hakiki, khalidina fiha abada. Saneng-neng di surga. Masya Allah. Di dunia orang hirup ngan 50-60 tahun dipaksakan sholat puasa ibadah ka Gusti Allah. Allah nu nyieun langit bumi nu nitah ngaibadahan, nu nitah diibadahan ku anjeunna urang teh teu mamrih hujan, teu mamrih panas, teu mamrih sugih, teu mamrih keur susah, teu mamrih keur sehat, teu mamrih keur gering lah jamual kebal ieu aing mandek ibadah bae ka Gusti Allah bakal dibalas ku surga nu tajri min tahtihal anhar. Teu kudu dicaritakeun jerona, di jero eta teh urang khalidina fiha abada. Di dunia mah jadi presiden SBY paling ge sababaraha saat deui. Kamari ieu terpilih Pak Ismet Iskandar kuari geus di penghujung, tinggal salengkaheun deui. Gubernur sanajan kukumaha ge hasil jerih payah nyogok dan lain sebagainya paling 2 periode. Dan lain sebagainya nu nyata bae Soeharto anu geus sekian puluh tahun nyana menduduki RI 1 Japae. Komo Gus Dur manyasa kedeung jasa, paeh kene. Sarua bae kabeh ge maranaot jadi raja di dunia kumaha aing bae batur lolos tangkepan aing mah ulah pan aing maraja bisa bae di dunia mah hukum buatan manusia ieu sabodo penting ge tanggung jawab di akhirat nu jelas jadi rajana sakedeung jadi raja kuari mah kula mah sekup terkecil naon sia jadi raja naon RT lain raja ku RT mah tetep raja isi aing mah ngadenge raja ke RT mah tetep bae rajanya na. Yayana naon malapor ke RT. Raja terkecil RT. Masyarakat lagi ngan ge 2,5. Naik lurah raja aya waktuna. Kuari nyana duit keur loba jabatan keur aya kabeh rarasaan teh asa nu aing.
wilayah teh asa nu aing siap dek dahar kumaha aing dek mabok kumaha aing dek awe kumaha aing segae mangga bae tama urusan dirina engke tanggung jawab di hareupeun Allah tapi aya waktuna camat aya waktuna bupati aya waktuna kabeh aya waktuna tah teu pakota patula patali jeung jabatan aing mah janu sugih ieu dek kumaha aing bae isuk aing dahar di Inggris sore di Paris sabar sia isuk-isuk aing dahar di Singaparna isuk di Singapura los kumaha sia bae tah mah pohang ka Allah aing mah pokona awewe neuk nu mana bae dibeli ku aing lah jaloba jasa di hotel tim miti nu putih jasa ka nu hideung jasa los aing mah ngarasakeun nu putih saat jasa cenah urang Cina los urang Belanda beureum tah lain putih los aing nu hideung jasa cenah aing urang negro sugan dalit los kumaha sia bae aing nu jangkung cenah India ieu mah los Pakistan los aya urang Arab cenah ieu mah atuh los aya urang Turki nu gede jasa sing ade bae tinggal kopeah mah bae di luhur beuteung ka mana jelema eueuh nyaba tah ieu di dunia mah aya waktuna tapi di akhirat masyaallah ku ibadah hanya 10 20 50 tahun tanpa mamri urang teh keur boga duit tah lah aing mah jang akhirat jang teh bakal pae salat terus bae sabisa-bisa aing we husuna sakieu Allah mau ningali aing lain teh hayang husu jangan sakieu tapi nu jelas mah aing mah nurut ya ka Allah pangeran teh Allah aing mah lain Isa lain Maryam lain roti lain kayu lain si Gotama geus pokona mah aing mah lain pokona mah Allah hiji salagi aing bisa aing ngaji aing salat aing puasa aing zakat harta aing ka dibikeunan ku aing aing mah deuk balik ieu ka ditu dek balik diheula-heulakeun ku urang salat puasa zakat harta datang ka ditu tah nu baheula diheula-heulakeun ku anjeun teh tah salat anjeun jore amat salat ieu atuh buku pagawean saha emang sok khusuk tilok-tilokna mah aju atuh hayang nu bagus bae ieu salat nu jore teh kos kieu tadi bentukeun buntutan aduh sakieuna ieu kira-kira embe mun aya buntutan amun aya buntutan bagus teh jore teu jore salat sia mah leuwih jore tibatan embe nu ieu mah nu saurang ngobrol sia unaonan buntut mah ngahuluan ngarobrol tah nu teh harusu teh nu teh harusu teh pan salat teh kieu lamun mulus salat urang zuhur 4 rakaat mulus jadilah binatang embe misalna mulus lamun rakaat ka hiji husu rakaat kadua henteu eueuh huluan rakaat katilu teu husu eueuh buntutan rakaat kaopat teh husu eueuh sukuan naonan doang atuh wallahu alam kos kitu bae tah geus pokona azana mah rombongan uhuluan kabeh nyala ngarobrol ke di akhirat Aizal aing buntutan aing uhuluan nu sia nu aing sukuan bugu geus ngarobrol bae gitu aing mah aya ceulina hiji ceuk kitu teh kaditu ngarobrol kabeh tah disesuaikeun jeung husu jeung henteu isin urang ja salat urang dikitu-kitu Gusti malah abdi mah jeung kabehan aya di dieu sanajan teh husu ge bentukeun nu bagus bae Gusti lah lantaran atuh ja husu mah hese jasa iwati wali jeung solihin anu bisa husu mah ge tanyakeun bisi di pengkolan solihin di surga urang menikmati lain satahun 2 tahun lain saperiode 2 periode lain puluh ratus tahun tapi dijelaskan khalidina fiha abada begitu orang ngampak di ditu tah ieu cek malaikat harta anjeun nu diheula-heulakeun baheula teh kaduhung amat baheula padahal mah boga 5 miliar mah tapi geuningan 100-200 juta nu di ka masjid jeung teh nyaho kieu mah dijualan baheula sawah teh pake ngabangun masjid malaikat ulah loba omong penghayal teh ngaranna keur ieu emang teh nyampaikeun kiai nyampaikeun aju ngadenge rada nundutan pas bab eta tah emang nusugi mah kitu nusugi mah asal bab zakat dengan ngarokok bab jariah ngarokok nusugi mah kitu mun nu susah mah tah bagus jasa tah sebab nu susah mah yang dibere pan nusugina teu daek mere ceuk nanya kan nusugi tadi ngaji kadenge belba naon belba zakat ieu aing keur ngarokok teu gadenge api lain bae
engke mah lain gitu di akhirat mah kaduhung jasa aing kadanan ngajualan sawah ngajualan huma atuh nu aya ge duit aya jauh kieu mah tuh dibandingkeun jeung itu batur aing tuh anu ngajaria ke masjid ke pondok pesantren luar biasa aing nyaho kitu mah padahal mah aing geus sabanding jeung nyana engke mah ngaromong kitu Naila khalidina fiha abad radhiyallahu anhum. Gusti Allah ridhoeun ka jelema nu balener dengan taat nurut ka Gusti Allah wa raduan. Atuh ridhoeun jelema nu balener ge ka Gusti Allah dengan diberi ganjaran. Iyalah surga nu sakitu poharana penuh dengan kenikmatan anu hakiki. Zalika al-fawzul azim, kebahagiaan anu pohara gedena. Wala yanfa'ul kadzibina fid dunya, teu mangpaat nu barohong kabeh di dunya. Nu mangeranan lain ka Allah berarti gedebul gede bohong. Sidguhum bener nanyana fihi dina poe eta. Begitu di sidang deuleu neraka jelas-jelasan. Kabeh ngacung. Gusti, abdi percaya bahwa pangeran teh Gusti. Raung kabeh. Isa teh orang lain pangeran. Gusti, abdi percaya. Mangpaatna percaya jaga di akhirat mah lantaran geus teu neraka nyana deukeut di nerakakeun ka karek percaya geus deuk dihujurkeun ka neraka nyana ngaracung abdi percaya pangeran teh Gusti Isa mah lain pangeran Maryam lain pangeran Uzair lain pangeran cak malaikat lain usi matu kuari mah baheula tetep abdi iman kuari mah teu mangpaat imanna para Kristiani para Kristen Katolik, para Protestan, Konghucu, Buddha, Hindu, Yahudi, dan berbagai agama-agama kafir. Nu tadina teu mangeranan ka Allah, percayanya na pangeran teh Allah ketika neuleuh siksaan, la yanfa'u, eueuh manfaat sama sekali. Kal kufar seperti para kafir-kafir lama yu'minuna inda ru'yatil azab ketika nareuleuh kana siksaan. Nyana didinya kakarak iman mangpaat napan urang makuari ka sorga can neuleuh boro neuleuh ngambeugeun teu ka neraka encan neuleuh urang mah encan ngambeugeun teu tapi pan urang mah percaya kana ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu kabarengan urang jeung Kangjeng Nabi dilanjutkan ku para sahabat dilanjutkan ku tabiin atba tabiin kuari datang ka umur sakieu urang tahun sakieu kiai-kiai nyaritakeun aya sorga aya neraka lamun lain hidayah ti Gusti Allah deuk percaya kumaha jagaib Allah na maha gaib dadamelanana sorga jeung neraka gaib di jero kuburan bakal aya naimul qabri azabul qabri jagaib tapi kunaon tuh urang percaya nang saya tak percaya nang nu bogaana Allah subhanahu wa ta'ala diberi percaya sote lantaran urang deuk disalametkeun deuk dijadikeun penghuni sorga sakitu bae urang iman ka Allah percaya maha goib Allah mah lain di luhur lain di hadap lain di kaler lain di kidul lain di wetan lain di tengah Allah mah teu di mana-mana tapi aya tidak di mana-mana tapi ada di mana-mana tamah iya Gusti Allah tak kos kitu tak urang percaya eta nu mere kepercayaan ka jero hate urang Allah lain nang urang nu mantak Gusti abdi nang Gusti percayana abdi ka Gusti ge lain nang abdi nang Gusti nuhun Gusti abdi dibere percaya ku Gusti tetepkeun kepercayaan abdi ka Gusti ulah dicoplokeun jeung ulah dicabut Gusti alhamdulillah abdi percaya jasa pangeran teh Gusti nu mun percaya ka Gusti pan Gusti janji bakal dijadikan penghuni surga abdi geus indah jasa kuari di dunia ge geus asa di sorga bae masyaallah dibere coba sia ku aing sugih Gusti sanajan abdi sugih tetep abdi mah mangeranan teh ka Gusti bae sugih jasa sia ku aing tetep abdi mah mangeranan teh ka Gusti bae disusahkeun sia ku aing abdi mah deuk ka Gusti bae disusahkeun ge disusahkeun jasa deuk ka Gusti bae abdi mah tuh siu ka Gunung Kawi sia teu hayang abdi mah ka Gunung Kawi mah daripada ka Gunung Kawi mending ka Gunung Sembung isiana naon teu deuk ka Gusti bae abdi mah deuk ka Gusti bae dibere sehat sia ku ka Gusti abdi mah dimuriangkeun sia ku ka Gusti abdi mah atuh kitu mah pohara jasa tanu mantak urang dibere sugih keur dicoba ku Allah kaing teh sia kaing teh disusahkeun kaing teh
kaing teu ayo disehatkeun kaing teu sia kaing teu disusahkeun kaing teu ternyata geus berbagai cobaan ti Gusti susah sehat gering sugih dan lain sebagainya tetep kaing anjeun hamba aing anu sejati. Aduh, ku aing dibere sugih sia tetep sujud ka aing, dibere susah sujud sia ka aing, dibere sehat sujud sia ka aing, dibere susah sujud sia ka aing. Ngan bedana saeutik keur susah sia tilo kurang penting. Lantaran sia demo ka aing cendak sia teh cenah pangeran kieu-kieu teh aing. Geus dihampurlah lah ngomong sakitu mah ku aing sia. Penting mah mangeranna ka aing tah. Iya. Mata kurang sing istiqomah sing hade ulah goyang situasi kumaha bae kondisi kumaha bae geus kuari mah maning rada dibersihan moal kebal deui urang bakal balik ka ditu ulah dirocet-rocet awak kurang ku 10 20 lah kos karya itu tah bangsa sogokan kajen batur mah anu teu sieun ka akhirat urang mah deuleu akhirat engke aing hanas bakal ka sorga tapi kudu melalui neraka heula jejedis najis aing mah jaduit aya ieu jang dahar tak ulah kabita nges ngocoprak bae ge waya aya mah dicokot bae asa jasa heran ge kiaina ge kitu sarua bae ngarep-ngarep malah mah kiaina panghina-hina jelema anu mengadahkan tangan termasuk nu nyieun proposal etalah pang'azamun nadzulan pang gede-gedena manusia hinana adalah jelema anu osok daek mengadahkan tangan menta termasuk nyen proposal kiai nu sok nyen proposal menta sumbangan ka pemerintah terhina di dunia cak Kangjeng Nabi lain cakula deuleu hadisna jelema nu sok punta penta baik menta langsung maupun make proposal keukeuh mentana panghinana manusia mun nyaho haya jelema panghina-hinana jelema eta cenah udang-udangna gede tambahan deui gedena sagede bakuloa bakuloa sih namanya bakuloa kalau jasa tak boboko bakuloa godag boboko letik bakul rada gede nya kemudian bakuloa rada gede tak bakuloa mah godag wow itu mengusah saja tuh godag bagus mantap sih segede godag ngomong kalau tahu lah itu Masya Allah loba bahasa Inggris kan lalu warguari lillahi mulkus samawati wal ard cek Gusti Allah tetep ka Gusti Allah hari kerajaan seluruh langit jeung bumi nu tersimpan di langit jeung bumi berikut hujan wae di langit datangkalan jajadian wae di bumi berikut rizki nu diturun-turunkeun ku Gusti Allah jeung naon bae langit jeung bumi katut eusina wa ma fihinna taya teh adalah milik Allah atunaha make teu ngimankeun ka Allah teu mangeranan ka Allah make mangeranan ka manusia make ka batu nu nyieun langit jeung eusina Gusti Allah nu nyieun bumi jeung eusina Gusti Allah termasuk segala rupa isi-isina langit bumi eta nangieun Gusti Allah layak lamun Allah ngaku pangeran kurang disembah ja emang jijieunana ieu atuh urang mah nyembah ka nu nyieunna pas jasa atuh kunaon make nyembah ka Isa nyembah ka Maryam nyembah ka patung nyembah ka batu nyembah ka sinar dan lain sebagainya salah total nyembah mah kudu ka Khaliq nu nyieun langit bumi katut eusina dibejakeun ku Gusti Allah lillahi mulkus samawati wal Allah langit jeung bumi katut eusina wa ma fihinna sembah aing cak Gusti Allah ulah ku kageung salah nyembah wa huwa ala kulli syai'in qadir Gusti Allah maha kawasa kana seluruh perkara di antara kekawasaan Allah isabatus shadiq nu bener dibere surga di ganjarna wa tadzibul kadhib nu salah dibere ganjaran neraka siksaan nah ialah kekawasaan Allah subhanahu wa ta'ala akal nahsis kana zat Allah besi aya kieu aya bahasa ala kulli syai'in qadir mun diasupkeun kana ilmu mantek makul teh adalah termasuk kana adat surkuliah asupna teh kana jami'ul afrad berarti geus lamun diasupkeun kana kulli syai'in teh termasuk Allah ge gemerananan kulli syai'in
atuh lamun kos kitu mah berenanan atuh termasuk di jero Gusti Allah. Oh ditahsis wakal zatahu zat Allah mah teu asup kana kulli syai ieu asupna kana anu mumkinul wujud geus palaisa alaihi biqadir geus teu kasupkeun kana kasifatan qadir zat Allah mah justru Allah maha qadir ulah nyaritakeun ai Allah nu nyieun Allah saha ulah geus Allah mah mutlak ayana wajibul wujud kakenaanana ya kuali syai'in qadir ieu syai'na syai'anu mumkinul wujud langit bumi katutesina termasuk kolam termasuk aras lauhil mahfuz malaikat termasuk urang ialah asup kana ala kulli syai Allah na maha qadir ulah nyaritakeun Gusti Allah geus zat Gusti Allah mah wajibul wujud ieu mah keur nyaritakeun nu mumkinul wujud. Mudah-mudahan urang ku Gusti Allah dibere istiqomah, iman urang dibere ajeg, iman urang dibere naik, iman urang dibere mantep, hindari dunia ila daril akhirah, sehingga urang bisa nuturkeun Kangjeng Nabi urang, bisa nuturkeun para wali Allah, bisa nuturkeun ulama nu balener, sehingga urang digiringkeun ku Gusti Allah melalui malaikat dengan bendera nabi wali jeung para ulama menuju surga Allah Subhanahu wa taala bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.